팀장님, 여기 11호차 응급 환자 발생했습니다. A few moments later. Assalamualaikum, balik di ujung mamang anu biasa wae still in the house cek kimochi enak rasanya. Kusabab bosen mamang nyarita make bahasa Indonesia wae terus piuna sepi. Ayeuna mamang arek make bahasa Sunda nyaritana. Nah, film anu arek dicaritakeun nyaeta film Tren to Busan anu asalna ti negara Korea. Film ieu nyaritakeun perjuangan panumpang kereta bertahan tina serangan zombie. Nah, daripada penasaran ka filmna, urang langsung wae ka caritana. Siapkeun kopi supaya lalajonna ame ngeunah jeung ulah poho dahar supaya ulah oleng. Sok, selamat menyaksikan. Baca. Filmna dimulai dina pintu masuk tol daerah Jinyang, lain Jin Iprit atau Dedemit. Katempo aya petugas keur nyemprot cairan disinfektan ka mobil pick up. Soalna geus terjadi kebocoran wabah biologis tina pabrik. Ingatnya, dina pabrik lain kebocoran lokal dina ranjang. Terus anu boga mobil pick up komplain ka petugas eta wabah sok bahaya kana satu ternakna. Tapi cek petugas moalna naon ieu, tenang wae, masih jauh keneh kana peujit. Jeung deui daerah anu geus kena wabah biologis geus dikarantina ku pamarentah. Pas si mamang jalan saeutik kusabab arek ngangkat telepon ti si Ibi, jeung deui hawa tunuh urut begadang ningali Euro keur peuting, si mamang teu sangaja nabrak uncal. Si mamang turun rek ngecek sekalian mere napas buatan ka si uncal. Tapi pas ningali uncal eta geus pae, si mamang malah srog leos mangkat deui. Teu lila uncal tadi hirup deui lain karena boga ajian rawa rontek, tapi uncal eta geus terinfeksi virus jeung deui si uncal jadi zombie. Katempo tina matana berubah jadi bodas. Nya heueulah nya. Mun jadi hejo mah nempo duit eta mah. Terus gin pindah ka seorang manajer keuangan dina perusahaan anu ngaranna Seokwo mana sih ya? Manehna keur nempuan berita dina Expedios loba lauk paraeh ngadadak dina waduk Jinyang akibat kena wabah tadi. Terus manehna nanya ke anak buahna hadiah ulang tahun naon anu cocok seger budak generasi micin. Nah, si Seokwo ieu jelemana rajin kana gawe, tapi sifatna egois terlalu mentingkeun diri sorangan nu ngakibatkeun manehna cerai jeung istrina. Ara. Si Seokwo ieu sibuk wae kana pagaweana nu ngakibatkeun manehna jarang bareng keluargana, terutama anakna si Soan. Nah, pas pisan poe eta teh ulang tahun anakna Suan. Seokwo mere hadiah ulang tahun Nintendo Wii, tapi anakna hayang kado baju Bruce Lee jeung sendal anu bisa hurung. Soalna Nintendo mah geus bogaeun. Terus si Suan minta anter ka bapana ka imah ibuna di Busan. Da cenah hayang ngaraekeun ulang tahun di ditu sabab si ibuna geus nyewa badut ulang tahun jeung tukang sedot WC. 많이 바쁘니? 항상 그렇죠 뭐. Awalna Seokwo embo nganter da sibuk loba gawe wae. Tapi saenggeus ningali video anakna nyanyi dina acara mikrofon paluna sutang, akhirna Seokwo daek nganter anakna isuk-isuk supaya beurangna manehna bisa gawe deui. Ganti poe maranehna naik kareta KTX 101 jurusan ka Busan. Pas kabeh panumpang geus naraek, terus tiba-tiba aya awewe naek ka kareta teu kanyahoan ku pegawai kareta. Terus manehna nyumput di kamar mandi jeung deui manehna geus kainfeksi ku wabah. Mungkin kedeung deui ge bakal jadi zombie alias jomblo birahi. Nah, kabocoran wabahna kan tina Jinyang. Terus geus dikarantina, nah bisa nyebar ka Seoul. Jadi eta virusna nyebar gara-gara uncal anu geus jadi zombie anu di awal tadi. Pas kareta mangkat, Suan nempo penjaga kareta diserang ku jelema deui anu geus berubah jadi zombie. Bener-bener birahi ieu mah. Si Suan arek bebeja ka bapana, tapi bapana keur mimpi basa jadi tetulus bebejana. Pas kitu si Suan hayang pipis, tapi teu tega ngahudangkeun bapana, akhirna manehna ka kamar mandi sorangan. Di kamar mandi petugas kareta manggihan panumpang gelap, manehna teh gelandangan. Teu disebutkeun arana, jadi leuwih gampang urang panggil arana Mang Adeng. Mang Adeng ngaceblek wae bahwa kabeh jelema bakal pararae. Sebab toilet eta dipake ku Mang Adeng, Suan terpaksa neangan toilet deui. 도와주시면 된다.
우리 엄마가 그렇게 말하는 사람은 나 Pas nepi di toilet sejen, tapi toilet eta dipake ku istrina bapak-bapak anu arana Sanghwa. Aran istrina Songyung. Kusabab geus nepi ujung pisan eta bukurna, Suan kapaksa neangan toilet deui anu rada jauh dina tempat diuk manehna. Sementara Sukwo anu geus hudang ningali anakna eueuh di tempat diuk jeung calanana geus baseuh. Pas kitu manehna ditelepon ku stafna bahwa aya penyerangan aneh di daerah Seoul. Katempo di TV terjadi kerusuhan lain parebut BLT atau Raskin anu ngabuat warga resah. Di tempat lain awewe anu geus kainfeksi jadi zombie nyerang sakabeh panumpang di kareta. Pas kabeh panik lumpat nyelamatkeun diri ka gerbong hareup. Sukwo terus neangan Suan nepi ka manehna nempo sorangan zombie nyerang panumpang anu lain. Suan anu ditukangna langsung diajak kabur ku Sukwo ka gerbong hareup. Terus katempo Sanghwa jeung pamajikana keur berusaha leupas dina serangan zombie. Pas mamang Sanghwa jeung pamajikana lolos tina zombie menuju ka gerbong hareup, pantona malah ditutup ku Sukwo sebab panik. Kusabab mamang Sanghwa maksa jeung bakal mere permen jagoan neon sabungkus, akhirna si mamang jeung istrina nu keur-keureuneuh bisa asup. Kusabab eta Sanghwa kesel ka Sukwo, arek ngahajar Sukwo, tapi dilarang ku pamajikana sebab situasina ayeuna keur panik ulah nambah panik deui. Henteu lila ibuna Sukwo nelpon. Si ibu pesen ka Sukwo sina ngajaga Suan sing bener jeung ulah nyandung deui. Kemungkinan si ibu geus terinfeksi dan eta teh kata terakhirna sebab ibuna tos maot akibat serangan zombie. 괜찮아? Terus masinis ngabejaan bahwa kereta teu bisa eureun di stasiun Chonan sebab situasina masih gawat. Tapi aya hiji panumpang arana Pak Yongsok tetep menta eureun di stasiun Chonan. Sakabeh media ngaliput pandemi zombie nu geus nyebar di sakabeh Korea Selatan. Terus masinis ngumumkeun bahwa kereta arek eureun di stasiun Daejeon soalna geus aya militer anu ngamankeun daerah dinya. Terus Sokwu nelpon babaturana Letnan Min arek nanya apa stasiun Daejeon geus aman. Letnan Min ngabejaan mun geus nepi ditu panumpang bakal dikarantina. Kusabab mawa anakna supaya amprok jeung ibuna. Sokwu embung dikarantina. Sokwu minta bantuan Letnan Min seukeur ngajemput manehna supaya teu dikarantina. Engke Letnan Min bakal dikulian dibelikeun martabak. Letnan Min nita Sokwu ulah keluar di pintu keluar utama. Sokwu sinah jalan wetan ke dijemput ku anak buahna. Pas nepi di stasiun Daejeon didinya tempat jempling eueuh tukang cuangki atau seblak. Penumpang anu selamat langsung turun dan merasa yakin aman geus dijagaan ku tentara. Sementara Yongsuk nyamperkeun masinis seukeur melanjutkan perjalanan ka Busan. Soalna kota Daejeon geus dikarantina. Tapi masinis hayang ngumpulkeun panumpang lain supaya naik deui ka kareta. Di sisi sejen panumpang nu tadi keluar kaget nempo tentara anu rek ngamankeun maranehna geus berubah jadi zombie. Keadaanna jadi tambah parah ku lobana zombie anu sok ngegel punduk. Suan hampir digegel ku zombie untung aya Sanghwa anu nolong tepat waktu. Sungyung mawa Suan balik ka kareta sementara Sanghwa jeung Sukwu nahan zombie nutup panto supaya teu nuturkeun anu lain. Tapi sia-sia kusabab panto kacana peupeus ku zombie. Ayeuna anu nyesa tinggal Sokwu, Sanghwa, jeung Yongguk anu coba naik ka kareta keur jalan. Singkatna marenehna bisa naik ka gerbong nomor 9. Terus Yongguk nelpon ka bogohna Jinhe. Ternyata Jinhe selamat aya di gerbong 15 jeung panumpang sejen. Terus Sanghwa nelpon pamajikana. Pamajikana jeung Suan aya di toilet gerbong 13 ngahindari zombie bareng Nini Ingyin jeung Mang Adeng. Kusabab kitu maranehna nekat nembus tilu gerbong anu pinuh ku zombie. Seukeur nyelamatkeun Suan jeung istrina anu kajebak di gerbong 13. Ku perjuangan kesang nepi ka bool maranehna bisa nepi ka gerbong 13. Nepi dieu
mereka boga rencana rek ngalewatan hiji gerbong deui supaya kumpul di gerbong 15 anu jadi tempat kumpul panumpang anu masih selamat. Terus Yongguk mere nyaho Jinhe manehna jeung anu selamat sejen arek ka gerbong 15. Jinhe senang terus mere nyaho ka penumpang nu di gerbong eta, tapi Pa Yongsuk nolak nerima penumpang lain bisi komo manehna ti gerbong 9 ka gerbong 15 pasti geus kainfeksi ku zombie alias jomblo birahi. Terus para penumpang sejen ngadukung omongan ti Pak Yongsuk. Sementara anu ti gerbong 13 maranehna berusaha ngalewatan zombie arek ka gerbong 15. Sokwu ngalihkeun perhatian zombie ku cara miceun tas supaya ngajauh. Di dieu Sokwu sadar bahwa zombie teu bisa nempo dina kaayaan poek, cuma ngandalkeun dedengeana. Tapi apesna Mang Adeng malah nincak kaleng, terus zombie jadi nyaho keberadaan maranehna kabeh. Dasar beban ya Mang Adeng. Pas nepi gerbong 14, ternyata gerbong 15 geus dikunci ku panumpang sejen atas dasar arahan Pa Yongsuk supaya penumpang sejen teu bisa asup. Kejam Pa Yongsuk. Can pernah dirojok kulinggis beureun boolna ieu mah. Akibat ulah ti panumpang gerbong 15, Yongguk berusaha memecahkeun kaca panto gerbang supaya bisa asup. Sementara Sanghwa jeung Sokwu nahan zombie supaya teu bisa asup. Singkat cerita, marena bisa asup ke gerbong 15 walau kudu ngorbankeun 2 orang, si Nini Ingyil jeung Mamang Sanghwa anu jagoan kudu pasrah kusabab geus kagorogot zombie. Di detik terakhirna, Sanghwa ngorbankeun dirina supaya zombie teu nyerang maranehna. Songkyung anu nempo lalakina hanya bisa ceurik jeung mikiran kumaha biaya lahiranna, mana can sedekah 7 bulan. Pas maranehna geus asup ka gerbong 15, Sokwu langsung ngahajar Yongsuk sabab nyaho dalangna anjing Yongsuk anu ngahasut panumpang, tapi para panumpang di gerbong 15 menta maranehna pindah ka gerbong hareup. Da sieun geus kainfeksi. Sanggeus nepi ka gerbong hareup, panumpang gerbong 15 ngunci gerbong dengan cara nalian tali ka pintuna supaya Sokwu jeung sejena teu bisa muka panto. Pas anu lain sibuk ngunci panto, Nini Yonggil anu teu tarima tetehna jadi zombie muka panto gerbang anu pinuh ku zombie. Nah, saketika panumpang gerbong 15 digorogot ku zombie anu narobos asup. Mamam takusia, hakan takusia. Ayeuna cuma nyesa Pa Yongsuk jeung kondektur anu nyumput di kamar mandi. Sementara anu di gerbong hareup hanya bisa ningali maranehna anu di gerbong 15 didahar ku zombie. Terus Sokwu narima telepon ti karyawan Kim. Kim ngajelaskeun bahwa kejadian ieu akibat proyek anu dijalankeun Sokwu nyaeta YT Biotech anu ngalami kebocoran sebab teu bisa ditambal ku Soptek atau sejenisna. Ngadenge hal eta Sokwu ceurik nalangsa sebab ulah manehna anu makan loba korban. Henteu lila kareta eta perjalanan kahambat di stasiun Daegu. Masinis langsung mere nyaho sakabeh panumpang. Nitah panumpang anu selamat ngilu jeung manehna ka kereta anu anyar. Sementara Pak Kampret masih kajebak di WC. Licikna manehna sangaja ngorbankeun mamang kondektur supaya manehna bisa selamat. Emang setan kelakuanna. Ampun. Tiba-tiba terjadi kecelakaan kereta anu nyebabkeun Yongguk jeung Jinhe papisah jeung anu sejen. Kusabab hal eta Yongguk jeung Jinhe mangkat sabab ngira Sokwu jeung anu sejen maot katimba kareta. Pas Yongguk rek meupuskeun kaca, datang Pak Kampret ieu ngadorong Jinhe ke arah zombie sehingga Jinhe dicupang ku zombie. Terus Jinhe jadi kainfeksi. Yongguk anu reuwas coba nolong Jinhe tapi geus telat. Jinhe geus berubah jadi zombie langsung nyerang Yongguk. Setelah si Kampret nyalakakeun Yongguk jeung Jinhe, manehna langsung ka kareta anyar, tapi pas manehna lumpat diudag ku zombie. Sukuna ti palitek, sementara zombie tambah loba darat ka Pak Kampret Yongsuk. Masinis anu nempo Yongsuk keur bahaya coba ngabantuana, tapi si Kampret ieu malah numbalkeun masinis supaya bisa kabur ti zombie. Mang anjing ieu mah jelema.
Sementara Sokwu, Suan, Songkyung jeung Mang Adeng hampir katimpa kareta anu pinuku zombie. Terus Sokwu nempo celah anu bisa dilewatan supaya bisa keluar tidinya. Tapi para jombli anu sagne jeung perih beuteng bisa ngajebol kaca kareta. Nempo situasi anu kajepit, Mang Adeng rela ngorbankeun dirina supaya bisa nyelamatkeun anu lain. Teu sia-sia bener ya, Mang Adeng main film. Kayak dibayaran gede lah. Oke lanjutnya. Dengan sekuat tenaga, Sokwu bisa buka jalan seker maranehna pas sebelum kereta rubuh pisan. Di tengah kejaran zombie, maranehna lumpat ka kereta anu keur jalan. Anehna, Songgyong anu keur keureuna gede lumpatna kenceng. Bakat kusieun jiga nama. Sampai akhirna maranehna bisa naik ka kereta eta. Tapi pas arek asup ka ruang kemudi, ternyata di jerona geus aya Pak Yongsuk anu geus berubah jadi zombie alias jomblo birahi. Emang ngeselkeun ya aki-aki. Hirup keneh nyusahkeun, jadi zombie ge nyusahkeun. Ampun Gusti. Oke lanjutnya. Karena Pak Yongsuk rek nyerang Songgyong jeung Suan leungeun Sokwu jadi kagegel. Tapi akhirna Pak Yongsuk berhasil diragageun di kareta. Tapi kusabab geus kainfeksi virus zombie sebelum jadi zombie, Sokwu ngabejaan Sunggyung untuk narik tuas rem pas nyampe ka Busan. Suan anu nempo bapana geus kainfeksi jadi sedih terus minta bapana ulah ka mana-mana. Namun supaya anakna selamat, Sokwu ngucapkeun kata-kata perpisahana jeung ngarag-rageun dirina di kareta. Kini anu nyesa tinggal maneh duaan anu rek ngalanjutkeun perjalanan ka Busan. Maranehna eureun di terowongan anu poek terus langsung leumpang ka wilayah perbatasan Busan. Katempo tentara ngarahkeun senjata api jeung siap nembak. Untungna para tentara langsung sadar bahwa eta dua ante manusia sabab Suan nyanyi bubui bulan. Piraku zombie bisa nyanyinya. Dan mailem jualan tomat, film pun tamat. Oke, tina film ieu ngambil kesimpulan bahwa film ieu penuh kasih sayang seueur keluarga ataupun orang di sekitar. Sabab demi hal eta orang rela naruhkeun jiwa ragana ulah sampai hirup jika Pak Yongsuk anu hayangna egois tapi demi bisa bertahan hirup rela ngorbankeun kahirupan anu lain. Geus sakitu wae ti mamangnya, hatur nuhun anu tos nempo nepi ka anggeus, semoga rezekina anu nempo lancar. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.